kamari kuat gitu-gitu terusnya. Loba teh ngadahar daging domba juga nama. Bau soalnya itu na. Bau sih teh. Anu. Lewat di gitu. Terus ada gancangan. Tong gajang-gajang teh tadi sih. Gendong itu. Syukurang nyeri. Ayeuna teh kan loba pocong kejadian kemari itu. Eta mah jiga nama pocong nu viral teh nih. Nu ujung-ujungna bangsat. Atuh burukeun Dulu tuh Om. Heeh. Naon deui? Eta Riz. Eta jurik lain. Jemuran eta mah. Bura tuh urang balik. Jemuran. Ih, ampun aing mah. Mari we wani kos nu heueuh. Awak we hungkul gede, nyali Teu ciut. saha nu ngejemur jam sakit teu diangkat. Baru bodas deui. Ih, pegawaian sugan jelema teh. Jadi we urang sieun. Bura tuh Om. Nyeri suku urang ieu. Kelatunya Naon? ayo ngompol heula sakeudeung. Sarua orangnya sebenarnya ngompol tadi tahan-tahan ieu. Ayo tuh bro, ngompol. Teu kuat urang teh. Urang heula atuh Riz. Ngompol ieu. Oh nu hiji rusak Om. Aduh, urang heula tuh. Urang heula, teu kuat aing. Burukeun atuh ih, nengok mana mah ka urang burukeun. Hayu we nepo-nepo kaca. Ih. Kuat ieu. Heueuh atuh. Om, tadi di kamar mandi teh orang ningali dina kaca bayangan naon. Ri Om. Om. Ngedangut tuh sih. Diajak ngobrol teh. Dengar reunge jeung ngomong sorangan we aing teh. Om.